Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun deui hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian ke-22. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sogot, sila ingat montong pipiluan euy. Hayo siaga nyingkah. Si Loreng nyengor ka Mang Sogot tapi Mang Sogot teu ieuh ingkah, manehna tetep cicing di tempatna. Puguh Asep Parman jadi ambekeun. Gorowok manehna nyentak. Sogot, naon deuleu kajahatan dewek teh? Eta Sun, Mang Sogot teu wudu arap-ap ereup-eup disentakan mah. Naon sia nu balik ngomong teh? Kunaon si laing teh ha? Ngarudukeun kadunungan si laing. Asep Parman bari mencrong ka Mang Sogot. Sumuhun eta Sun, Asep janten buronan walanda. Mang mah salaresna we Sun, nu lepatnya kedah dilepatkeun, nu leresnya dilereskeun, piraku nu leres kedah dilepatkeun. Ari kana kalakuan Asep mah Mang oge nyaksian leres Asep teh diincer-incer ku walanda. Mang terang Asep ribut sareng putra Kolonel Panhoten dugi ka Asep diuber-uber, tapi ari kana kajahatan nu sanes mah Mang teu terang. Timbal Mang Sogot hatena jadi wani ngalawan. Jahat naon deui kitu dewek teh? Haram jadah sia. Kitu we nya, matak pindah ngadunungan ka si Barata oge. Si laing Sogot nu jadi dornana mah wajib si laing kudu diwarah ku dewek, ceuk Asep Parman bari molotot. Ngadukeun lebah mana nasep Mang mah nyarios sajelasna sakaterang Mang. Wah, kurang ajar sia Sogot. Si Loreng bari nyerintil muru ka Mang Sogot. Loreng, kunaon si laing pipilueun nyalahkeun ka dewek? Aya naon hubungan antara dewek jeung si laing teh? Yeuh, ngahina nyilakakeun ka Asep Parman sarua jeung ngahina ka dewek. Lamun kitu mah si laing oge sarua jahat, sarua gorengna, surup teuing ka patutna, beungeut bangsat, nya jahat we gawena oge. Teu jauh tina cupat geuning si laing mah. Goreng patut luarna, goreng patut ka jero-jerona. Timbal Mang Sogot akhirna bet jadi nekad. Kurang ajar, podaran reng, ngabahayakeun ya Mang Keluk teh, ceuk Asep Parman nitah ka si Loreng sangkan maehan Mang Sogot. Atuh Mang Sogot kesit undur ngadeukeutan Juragan Bratamanggala bari panon buringas sieunneun kabongohan. Aranjeun ulah binasa ka Mang Sogot ari sabab dina perkara ieu. Mang Sogot teu perlu dibabawa. Ieu urusan dewek jeung aranjeun, ceuk Juragan Bratamanggala ngahadang ka si Loreng. Memang si laing oge rek dipodaran. Yo, kenalkeun heula si Loreng jagoan ugeus kakoncara. Meureun si laing oge geus ngadenge kahebatanana si Loreng. Sohor tukang bobok, tukang tarok. Jago nu can pernah pacundang, ceuk si Loreng agul. Paduli jago sohor bisa notos langit mapak mega. Ari jahat mah dewek teu sieun teu gimir. Nah dikira dewek teh budak bolon nu beunang dising-sieunan, tempas Juragan Bratamanggala. Kurang ajar, modar sia, ceuk Asep Parman bari sabrut manehna nerajang. Hiu, hiu, bedogna disebet-sebetkeun, sorana manibang baraan. Hiu, kurilap, bedog ngalayang rek ngarah kana beheung Juragan Bratamanggala, tapi Juragan Bratamanggala teu cicingeun, kesit ngadongkokeun awakna. Bari kuda-kuda terus dipecah, awak jadi miring kagigir. Mireungeus seranganana gagal teu mawa hasil. Asep Parman narik di bedogna, siap. Sakilat disebetkeun ka handap. Untung Juragan Bratamanggala waspada, celeng luncat ka luhur. Atuh bedog Asep Parman ngahyuk ngahakan angin. Juragan Bratamanggala undur neangan awahan, srog deui pasang manis sigan ati-ati pisan, sedang Asep Parman angot beuki kekerot.
Teu nyangka mun Juragan Bratamanggala boga pangabisa boro tadi mah geus nguntu pisan ku sakali gebrag ge cenah bakal ngarumpuyuk moal hudang deui. Tapi buktina nyalahan jelas tetela Juragan Bratamanggala teh teu beunang dianggap enteng tur harita oge geus kanyahoan ngabogaan kakasitan nu lumayan. Nyata pinter geuneng si Laing teh, teu nyangka si Laing kasit Barata. Memangna da dewek mah jelema hirup lain bangke nu babari dialungkeun ka walungan. Nah kunaon si Laing teh sieun, ceuk Juragan Bratamanggala semunut tenang red ka Asep Parman red ka Siloreng panon seukeut lir panon heulang dumeh wae sieun kabongohan kudu jadi lawan. Jauh hari kudu sieun mah dewek oge lain bolon nu sieun ku kolot. Awas Barata, waspada si Laing, ceuk Asep Parman. Tong dilihat Asep podaran boro-boro hancurkeun tau si kadutna. Si Loreng bari dedepongan rek ngabongohan. Yat, yat. Asep Parman ngagorowok jeung luncat narajang leungeun dibuka kagigir sedang suku diayun rek dipake najong sirah Juragan Bratamanggala. Tapi Juragan Bratamanggala lain jelema tukang ngejat ku rupa kitu, harita oge srog ka hareup. Leungeun ranggah bari panon seukeut ngawaskeun gerak suku Asep Parman barang suku musuh geus aya hareupeunana ngan sakilat ku Juragan Bratamanggala dirawel kap beunang terjel Asep Parman nerjel bari nyabetkeun bedogna ka hareup sababaraha kali. Juragan Bratamanggala teu ngalobakeun micen waktu sabab geus sadar mun telat hartina kudu kasabet bedog. Kusabab kitu samemeh Asep Parman bisa nyabetkeun deui bedogna dipiheulaan dibantingkeun ka tukang puguh Asep Parman leungit kasaimbangan awakna. Bro, nambro di jero. Barang jeung kitu si Loreng gancang ngagunakeun kasempetan manehna luncat rek ngabongohan ngadek ti tukang ngan untung harita katempuan ku Mang Sogot. Dunungan aya dina bahaya Mang Sogot rikat nulungan jeleng manehna oge luncat ngarontok si Loreng. Puguh si Loreng ngaranjug manehna teu bisa kebat neruskeun maksudna sabab beungeut jeung awakna dipuntangan ku Mang Sogot. Kurang ajar untuk ngabongohan sia, ceuk si Loreng bari teu terjelan. Mun si Laing terek ngabongohan dunungan dewek mah ku dewek oge mali bongohan nu curang kudu dicurangan deui. Tempas Mang Sogot bari ti bebereg grek ngonci leungeun si Loreng. Si Laing teh wani matak ngelawan oge wanion nasion kunaon. Si Laing lalaki dewek oge lalaki, si Laing dahar sangu dewek oge sarua dahar sangu. Teuing lamun si Laing dahar batu mah Mang Sogot maksudna rek ngebantingkeun si Loreng, tapi sigana wae si Loreng ngarti kana maksud musuhna. Lap manehna ngadongkokeun awakna bari leungeun nu hiji deui kana punduk Mang Sogot. Teu kanyahoan deui jung curalit kubrag Mang Sogot malik dibantingna nepi ka ti bebeut nang karak bengkang. Si Loreng teu ngalobakeun micen waktu musuh nu keunang karakter diserang ku sabetan bedog. Puguh Mang Sogot ngelapar rek ngejat nyingkahan geus moal kaburu ngan untungna panon ngareret kagigireun sareretan ka tempo aya kursi pendek. Atuh kerowok wae dijewang barang bedog si Loreng ngalayang rek kana beungeutna kasit kursi diangkat dipakenahan bedog si Loreng. Ceram bedog teh ngakan kursi jati tina ku tarik-tarikna dihembat nepi ka ngalalap ka jero. Puguh ku si Loreng hese rek dicabutna deui. Si Loreng beuki ngagaremet manehna terus ngadedetkeun, tapi Mang Sogot oge ngaluarkeun sakabeh tanagana sakedapan mah silih seret. Brak kursi teh ninggang kana ubin kencaeun sirah Mang Sogot. Si Loreng oge milu kahandap ka bawah ku tanagana sorangan. Keur kitu Mang Sogot ngagunakeun kapelitan suku diangkat. Ngahakan angeun si Loreng. Terus manehna ngorejat hudang bari ngarebut kursi tina leungeun si Loreng. Barang si Loreng rek hudang sakilat ku Mang Sogot dibabuk jebrot. Bangkiung solontod si Loreng nyolontod bari tetenjuan ting sariak. Harita mah si Loreng nu kasohor jago teh teu bisa loba tingkah sabab manehna kapiheulaan wae ku Mang Sogot. Ongkohna deui gelutna oge gelut dihandap dalamun sacara adu hareupan heula mah geus tangtu Mang Sogot ti heula bobor. Mang Sogot oge sadar manehna teh lain tandingan si Loreng mun gelut sacara jujur mah kusabab eta manehna teu boleh licik. Satiap si Loreng rubuh ku manehna teu terus dirontok
tapi di daguan heula hudangna di mana kercengkat kakara Kumang Sogot dihantam ku kursi jati. Kalau kau omong wae jago si laing teh, aing tukang bobok tukang tarok, mana buktina? Undo wae siapa ketrok? Mang Sogot terus mapanas hate si Loreng. Puguh si Loreng ngahayab asa direrab ku seuneu ngabela-bela saumurna oge manehna can pernah diheureukeun ku musuh, can pernah terus kabeunangan. Sumawana ari kudu ngejati pakalangan mah, tapi harita manehna direken kaulinan ku pantar Mang Sogot. Nyal napsuna bijil amarah ngalentab huntu kekerot, mun kongang ka Mang Sogot hayang ngokos. Si Loreng lalaunan cengkat bari leungeun mesat balati nu nyelap dina cangkengna. Cung nangtung Kumang Sogot dipabuk deui jebrod siat cerem balatina nyabat kana leungeun Mang Sogot. Aduh, cenah ceuk Mang Sogot ngarahuh beri terus undur-unduran leungeun karasa nyeri sedang getih ngucur nyak celakan masihan kana ubin. Srog si Loreng pasang kuda-kuda panona beureum pertanda amarahna kagila-gila. Mang Sogot oge teu wani sologoto nyerang deui. Leungeun nu tatu geus teu bisa digunakeun atuh nyekel kursi ku leungeun nu katuhu sabelah. Ayo Sogot, mentong wani ngabongan wae sia, ceuk si Loreng bari maju ngadeuketan. Tong loba omong, dawek bener geus kabeunangan, tapi cado ari kudu ngejati si laing mah. Sok maju, urang dagor geurata babatok anjingna teh. Tempas Mang Sogot teuneng dumeh wae manehna geus nekad toh pati jiwa raga. Ari Asep Parman ti santas narubuh teh terus udang deui manehna geus teu ngalobakeun omong sebrut narajang ka Juragan Bratamanggala. Yat, modar si ayeuna mah. Asep Parman bari ngahembatkeun bedogna. Jeleng Juragan Bratamanggala loncat nyingkahan, kuda-kuda dipecah ka gigir waktu leungeun Asep Parman ngalayang hareupeunana. Sakilat ku Juragan Bratamanggala dirawel karawak terus dipurilitkeun, tapi keur kitu Asep Parman kesit ngababuk ku leungeun kenca. Lap Juragan Bratamanggala dongko teu kanyahoan kalawan kesitna keranan. Asep Parman ngangkat sukuna jebrod huak dengkulna ngahakan ke kemplong Juragan Bratamanggala. Sot leungeun Asep Parman lesot Juragan Bratamanggala terus undur bari sasampoyongan beungeut muringis ngapan semu nu eungah pisan. Mentong nyangir sia. Yo, gada terima bedog dewek. Asep Parman bari jeleng loncat bedog dihembat rek ngarah kana sirah musuh, tapi Juragan Bratamanggala teu cicingeun. Sanajan keur ngarasakeun kanyeri oge manehna maksakeun luncat nyingkahan. Bareng jeung kitu, brak bedog Asep Parman ngahakan meja. Sedung Juragan Bratamanggala geus aya tukangeunana siat Asep Parman malik, panona beuki buringas. Ieu dewek mah nasi laing teh bet ngade kana meja. Cuk Juragan Bratamanggala. Gandeng setan, sanajan si laing sakumaha pinter oge, tetep si laing teh kudu modar. Tempas Asep Parman bari jeung cumiduh sagala. Prak gadapaehan, ari bener si laing jago mah, dewek moal ngejati pakalangan. Kabeneran pisan keur kitu Den Rukiah jeung Den Sutinah datang ka dinya ti luar keneh maranehna geus nempo yen bapana teh keur begalan pati. Atuh lumpatna beuki tarik sup ka jero jolok gorowok wae ka Juragan Bratamanggala. Mama, Den Rukiah jeung Den Sutinah mani ampir bareng gebeg nu keur begalan pati teh ting darenjag. Opatanana ngaliekan Den Rukiah sarta Den Sutinah nu anyar datang sakedapan jempe. Teu lila pok deui Den Rukiah ngomong. Mama, kunaon mama teh betri ributan kieu? Aduh, Kang Asep. Nah, Kang Asep teh teu hawatos ka diri abdi. Apana Kang Asep ge terang mama teh bapa abdi. Duh, mama. Cenah bari berebet murug gabrug ngerontok Juragan Bratamanggala. Ari Asep Parman jadi ngahulang, manehna sarua bingung kudu kumahanya pijawabeun. Ret ka si Loreng manehna oge kalah olohok. Rukiah, Sutinah, geuning maraneh teh geus baralik, nah geus dibebaskeun ku Kolonel Panhuten. Juragan Bratamanggala naros ka putrana sedih campur jeung bunga nu jadi anak baralik deui teh. Sanes mama, sanes dibebaskeun.
ngahaja wae kabur mama. Tembal Sutinah bari dadak-dak kalawan singkat ngadongengkeun pangalaman ti mimiti dibawa ku Kolonel Panhuten nepi kalolos gara-gara rek dipaksa dicampah. Kabeh nu ngadengekeun ngaranjug komo Asep Parman mah mending alaper ambek ka Kolonel Panhuten sahanteuna boga bebenek rek dipaksa ku batur. Tangtu kana dendam teh eukeur mah ka Kolonel Panhuten teh dendam ti baheula mula katambah harita atuh beuki ngalentab-lentab. Jadi tina sareng Rukiah teh bade dicacampah ku Kolonel Panhuten. Laras Kang, mung untung wae abdi duaan ngalawan dugi kalolos ka dieu. Kurang ajar tah si bule teh. Awas ya, digorok ku aing tah baheungna teh. Asep Parman kekerot semunu gregeteun nakar. Keun wae ari maraneh salamet mah. Tah ayeuna kumaha pakarepan anjeun, ceuk Juragan Bratamanggala bari netep ka Asep Parman nu ditetep ngahulang teu gancang nembalan. Memangna ku ayana Den Rukiah jeung Den Sutinah teh keur Asep Parman mah ngajadikeun bingung niat rek ngabinasa Juragan Bratamanggala teh. Tapi ari hareupeun Den Rukiah jeung Den Sutinah mah teu pihadeun ari rek ngebedokeun maksud. Da puguh dendam jeung katengenahan hate sanajan harita bebas oge tetep wae isu pageto mah ngunek-ngunek deui. Den Rukiah surti kana kaayaan Asep Parman manehna geus bisa ngarampa yen Asep Parman teh dendam ka bapana. Pok Den Rukiah ngomong, "Kang Asep, naon atuh margina dugi kari ributan sareng mama teh?" Mama, kunaon atuh ieu teh? Meuni teh kahartos ku abdi mah." Manawi akang teh tadi nama bade nyamper Rukiah mun teu aya cenah ditahan ku Walanda. Hari adat akang teh nguping kieu teh jol teu wae teu raos. Margi upami ku tuang Rama teu dibagal kamari mah tangtos Rukiah sareng Tinah teh moal dugi ka ditahan ku Walanda. Ari tuang Rama bet nembleukeun ka akang magar teh akang nu nyalakakeun geura mangga saha nu bade raos dikitukeun, jawab Asep Parman. Anjeun jelas nu salah. Damun anjeun teu jahat tur teu hubungan jeung anak kuring, tangtu anak kuring moal cilaka sarupa kieu tempas Juragan Bratamanggala. Anjeun ulah keukeuh nyalakeun ka kuring, na kumaha ieu teh hayang terus ribut? Keur kuring mah ti mimiti oge teu ngarepkeun ributan, tapi anjeun nu maksa rek ngabinasa. Pinter ngomong geuning anjeun teh. Wah, tong kitu barata. Ya si Loreng jadi tengeunah mun sarupa kitu mah, ceuk si Loreng. Tos atuh parantos, tos Kang Asep, Mama, tos ulah kateterasan teu aya gunana riributan, da ari sanggem abdi mah tos we damai. Mama telepat margi sifat sepuh mah nyaah ka putra. Kang Asep ge telepat da tos wajib ngabelaan ka abdi. Mung dia mah teu tiasa nahan amarah. Mama sareng Kang Asep ngajujur teuing nafsu. Geuning kieu buktosna dugi karibut silih begalan pati. Ayeuna mah kieu we Mama, kumaha upami Mama ridho manah nyaluyuan hubungan abdi sareng Kang Asep. Ari abdi datos teu tiasa digentosan deui, abdi tetep cinta ka Kang Asep. Da upami Mama teu nyaluyuan bae mah tangtos kana terus ributna teh. Den Rukiah teu eulem-eulem puguh Juragan Bratamanggala ngaranjug, teu nyangka Den Rukiah tetep dina pamadeganana, malah marentah sagala kanu jadi bapak teh. Rukiah, na kumaha ari pipikiran maneh teh? Ieu jelas teteh lalaki nu ngaran Asep Parman teh penjahat buronan Walanda. Na keukeuh wae hayang boga salaki ka penjahat, ceuk Juragan Bratamanggala ngadeg-deg ambak. Kumaha atuh Mama, da abdi mah cinta abdi teu tiasa digunta-ganti. Be, nyaan maneh mah Rukiah. Teu Mama mah tetep teu satuju mun maneh rek maksa pek ngan ulah ngaku bapa deui, jawab Juragan Bratamanggala tandesna kerahan. Rukiah, keun wae teu disetujuan teu diakun anak oge, keun akang nu bakal ngurus ngebajuan mah. Barata bener anjeun teh teu ngidinan mun Rukiah hubungan jeung kuring. Asep Parman amarahna kahudangkeun deui srog ka hareup sedeng bedog dicekel keneh. Memang moal ngidinan sabab kami embung boga minantu ka jelema jahat. Kurang ajar, bener-bener kudu dipodaran si laing mah. Si Loreng bari nyerintil ka hareup. Ngan kunden Rukiah di halangan beri pokna teh.
Sabar mang, sing emut eta teh apanpun bapak. Sabar, ulah ngagugu nafsu. Rukiah, ieu malin kolot, dalam benar kolot mah, tangtunya ka anakna. Tur mupujuhkeun kana kahayang anakna. Ieu mah lain Bapak Rukiah, tapi jelema nu ngahalangan kana kesenangan Rukiah. Wajib ieu ku akang dibere pangajaran, ceuk Asep Parman. Kang Asep, sing emut Kang Asep. Den Sutinah bari muntangan leungeun Asep Parman. Tuh mantu da mun diantep mah teu waleh jadi gangguan. Sanajan ka bapa oge ari bapa nu teu nyaah teu ngajujurkeun kana kahayang anak mah wajib kudu diwarah. Asep Parman gampang pisan ngomongna teh hatena geus niat rek naraja ngabongohan Juragan Bratamanggala. Kang Asep, atos Kang, atos. Den Sutinah hariwangeun pisan sedang Asep Parman geus teu nempo kan Den Rukiah manehna rejel maksa rek naraja ngabinasa Juragan Bratamanggala. Samemeh Asep Parman bisa neruskeun maksudna kabeneran di luar kadenge gerungna sora mobil nu eureun gebeg nu aya di jero ting rarenjag. Asep Parman oge ngarengkog ngalieu ka jalan. Horeng eta teh mobil Walanda truk pinuh ku para soldadu nu maksudna rek neangan Den Rukiah jeung Den Sutinah. Nu araya di jero sakedapan gemper tepuguh tapi teu lila Den Rukiah sadar kana bahaya nya kitu deui Asep Parman jeung si Loreng. Walanda Kang, Den Rukiah bari netep ka Asep Parman hate mah jol ratu dadak-dadakan. Moal salah neangan Rukiah. Mun urang di dieu wae pasti katewak. Ayo ayeuna mah urang buru-buru kabur. Ari abdi kumaha Kang? Den Sutinah katara gemper teu puguh. Ayo kabeh urang lumpat. Tuh Walanda geus kadarieu. Nah make rek lumpat lain jago aranjeun teh ceuk Juragan Bratamanggala. Wayahna wae ayeuna mah Rukiah jeung Sutinah rek dipaksa dibawa ku kuring. Asep Parman bari ngajabang leungeun Den Rukiah jeung Den Sutinah terus lumpat ka tukang dituturkeun ku si Loreng. Juragan Bratamanggala oge teu bisa nyarek teu bisa ngahalangan puguh deui Mang Sogot mah da keur nyengir-nyengir ngarasakeun ka nyeri. Teu lila nu kabur geus jauh bareng jeung kitu Walanda areusup ka jero imah bari mencar ngadekeng. Selamat malam Brata, tanya Kapten Pelbet ka Juragan Bratamanggala. Selamat malam Tuan, badaya keperyogian naon Tuan, mane asa kurareuwas pisan. Timbal Juragan Bratamanggala semunu tenang pisan. Saya ditugaskan oleh Kolonel Van Houten untuk mencari anak saudara, sebab anak saudara telah meloloskan diri, lolos dari tahanan. Tidak mustahil kalau anak saudara pulang ke sini ya, sebab di sini rumahnya dan tempat orang tuanya. Jadi harap saudara berterus terang ya. Jangan bermain gila dengan kami. Kapten Pelbet ngomong bari panon ngincer ka sakurilingeunana ret ka kamar ret ka Juragan Bratamanggala. Janten pun anak tetos lolos di panjara, tanya Juragan Bratamanggala teh siga-siga. Benar saudara, maka saya ditugaskan untuk mencarinya ke sini ya. Menawi ka dieu mah teu aya, bilih Tuan teu percanten, mangga wae parios. Para soldadu terus mariksa saeusi imah. Aya nu ka tukang, aya nu ka kamar hareup, malah kaparage ditempo, da bisi nyumput cenah. Tapi da puguh nu diteangan geus kabur nya teu kapanggih. Laporan, buronan tidak ada di sini Kapten, ceuk salah seorang soldadu mereka laporan. Betul, saudara tidak melindungi ya? Tanya Kapten Pelbet nanya deui ka Juragan Bratamanggala. Upami abdi nyumputkeun tang tos panginten aya di dieu, apantos diparios ku tuan-tuan sadayana. Kemana dia larinya ya? Apa si Asep Parman ada ke sini? Barusan datang, telah riributan jong kami Tuan. Lihat saja ini tangan saya kena pedang temannya. Aduh, sampai uyuhan saya tidak dipaehan. Mang Sogot maju ke hareup bari cacarita. Kenapa kamu tidak memberi laporan kepada kami ya? Tanya Kapten Pelbet. Bojong-bojong tiasa laporan Tuan. Saya juga sudah hampir-hampiran Tuan. Jam berapa dia ke sini ya? Barusan saja nembe pisan kabur dari sini. Jadi
Di sini telah terjadi pertarungan ya. Untung saja saudara selamat. Ingat, jangan dilawan kalau dia datang lagi. Lekas saja laporkan kepada kami ya, biar kami yang menangkapnya. Baik Tuan, jawab Juragan Bratamanggala. Sudah berapa lama kira-kira ya? Barusan saja Tuan, belum seperempat jam-jam acan, timbal Mang Sogot. Mungkin masih bisa dikejar ya. Permisi saja saudara. Cek Kapten Pelbet terus pamitan celak para sordadu teh naik di kana truk. Drum, mobil ngagerung terus nyemprung rek nyusul opat jelema nuker di ubar-ubarna. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.